Anjing. Anjing gak ya cupangan sih anjing goblok Cibodas aku sih ken-kennya. Ya. Musim hujan Pak biasa. Oh, musim hujan tuh lauk cupang teh perena kana beheung gitu mah. Ya, Put. Nya. Itu aing lagi goblok. Dicair ini nya kieu mah ka sucing wae kayak itu. Sama. Kayak itu Jauh bisa sadang. Goblok kita di mana wae ka sucing wae. Neng, Hei, lain abi teh bogoh ka neng teh euy. ih amit-amit. Amit-amit kumaha neng? Ih, amit-amit ya bagus aki-aki bau tanah jabah huluna botak. Ih, amit-amit. Neng, Geli. nya ge geus kolot akang jeung botak. Urang pernah dibikanya aku jelema sia teh. Kusaha nu mikanya ahna. Kieu cenah ngomong teh. Jangan lupa minum obatnya ya. Terus saha eta nu merhatikeun anak? Nya suster goblok atuh. Si botak dasar goblok. Ang boleh sok atuh ngaleut tah. Main, Ieu tah cai tampinya ya agar tah. lain ai ningali nu geulis kieu teh ai masuk ngageng kanjut. Ih, mlokong kanjut. Kok atuh hayang mah tanu ieu wae. Ya, kok ya. Mau anjing nu batur. Ti, Oi, ai fungsinya puting perempuan itu buat apanya, Ti? puting perempuan itu ya buat nyusu. Putingnya dia anjing. Dia buat nyusu para kaum laki-laki. Itu teh ada lubangnya kan. Nah, itu teh tidak ada matakna gerak. Anjing, putih make up balik man anjing. Anjing cucu pangan. Berem goblok siga orang tongol ya. Tandaan si Puput euy. Musim Kamu hujannya. diajar dewasa tuh hirup teh goblok. Geus ah. Sing loba man 3 man. Goblok. Sini. Anjing ya panangan buluan kieu goblok. Edan man tinggalikeun mah. Bodas euy. Ngomokna buluan teh. Cek teh si beheung si gaya lauk cupang goblok nararap. Anjing. Tandaan euy. Dewasa. Ditandain sama siapa? Sama Salaga-lagana ieu kebon. Angger anu ngeunana mah iwa kebon bunda. Kalau ngonten itu ekspresi keluarkan ekspresinya kamu teh lain cengesan siga kuda goblok. ekspresi juga nuker kieu. Ekspresinya keluarkan. Eta mah ekspresi ya mah anjing. Salah. Itu anjing guruna tuh ngajedog wae lain bejaan bukan anak buah teh. Guru mah cicing anak buah yang berkuda. Oh bener. Pak RT, ulah sok beli kasih gitu. Manya tetangga nu loba duit boga mobil dibere bansos. Ari aing nu dahar korek-korek cok teu dibere. Kumaha Pak RT teh? Ulah beli kasih Pak RT. Oh, gitu. Pemaksudan maneh datang ka ieu teh. Maneh hayang apa? Kunaon maneh teu dibere bansos ku aing? Kunaon Pak RT? Urang mah hayang nyaho alasana. Alasana ku sabab maneh lain dulur aing. Anjing. Goblok eta RT. Buluan teteh mun buluan alim abi mah geuleuh aa an abi mah tos dikerok entas teu aya buluan tos teu ramos bos tos siga momok orok apal teh momok orok boleh nang Puput teh memang geulis, cantik Put, tapi da kegelisahan Puput teh ngan seukur bungkus Put. Tinggal mah jero hatena alus henteu. Saumpama Puput meuli cangcut ratusan juta. Eta mah seukur bungkus ngeunah teh jero anana. Yang ngeunah teh sia goblok. aing mah kawin teh kawin kontrak le jadi gonta-ganti lalaki gitu meh berbagai macam bentuk aja Urang mah 7 urang. 2000. Lain asa curiga penting cecusnya. Nya atuh naon kabita. Heeh. Gandeng lah tong caca susu si aing mah
Geus leuleus geus kieu ye teh nu urang mah matak gandeng tong sok loba omong caca susu saang. Salakina geus kieu teh salakina. Salakina geus teh. Aya ajang naik geus tanaga. Matak mending nu kieu we leuleus-leuleus omong. Ada ieu urang ieu bae sedekah lah. Dia aing mah ela anan.